Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para panjejer sareng pamilon nu kusimkuring nepi ka hormat, puji sareng syukur hari urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparing ka urang sadaya nikmat kesehatan sehingga urang tiasa patepang langgeng dina ieu kesempatan. Shalawat sareng salam mugi tetep mocar ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seirat ka para keluargana sareng ka para sahabatna sareng mugi-dugi ka urang salaku umatna amin ya rabbal alamin. Amin. Tepangkeun wastapun Siti Sadiah simkuring kapancenan janten panumbun catur ngahaturkeun nuhun ka panjejer serta pamilon nu tos hadir dina ieu acara ngadiskusikeun ngeunaan calpon. Hayu urang buka ieu acara kumaosan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sataacan ngecep kana acara salajengna simkuring bade nepangkeun panjejer nu bade nyadogikeun ngeunaan sinopsis salah sahiji calpon nyaeta jenengan Indri Aprianti nu asalna ti Ciurip, Bogor Kaping 14 April 2003, mantena mangrupikeun murid kelas 11 di SMA 16 Garut. Para hadirin supados urang leuwih ngartos ngeunaan jajaran nu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang regepkeun kamandang ti pangjejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abdi bade macakeun sinopsis sareng hasil analisis calpon anu judulna Manehna Lain Awewe Bangor. Calpon Manehna Lain Awewe Bangor teh nyaritakeun kuncoro anu meunang pancet di camat di desana ngayakeun razia Awewe Bangor. Kacaritakeun peuting harita keneh kuncoro ngayakeun razia teh. Salib, salah sahiji kepala regu, anak buah kepercayaanna, datang ke pos komando mere laporan yen aya hiji awewe anu nolak dibawa ke kantor. Awewe eta ngaku manehna lain awewe Bangor. Kuncoro ngagidik rek nyambeurkeun awewe eta. Barang nempo dedegan si awewe, kuncoro numpangna ngarandeuk. Kabayang pamun teh Sofia, nu 3 tahun patukang ditinggalkeun ku manehna. Najan manehna jeung Sofia silih pika cinta, tapi bapana Sofia teu panunjunan kana hubungan cintana. Bapana aya niat narima lamaran Agan Sumanto, duda nu ditinggalkeun maot ku istrina. Nyang harupan kanyataan kitu, kuncoro teu bisa kumaha. Kuncoro inti ti lembuna, buru ka Jakarta. Niatna rek dianan gawe, sugan bae nasibna robah, sakalian hitung-hitung ngabangdakeun kasedih hatena. Ari teh bener awewe eta teh Sofia kabur ti imahna. Justru kuncoro ke Jakarta sabab nikah jeung Agan Sumanto. Tapi Sofia kalah nyasar, sabab kabur di kosanna di Jakarta gara-gara hampir diperkosa ku anak ibu kosan anu mabok. Akhirna Sofia dibawa ku kuncoro. Calpon ieu teh temana siliasi, alumna maju, latarna tempat di Samudera Taman Kota, Jakarta. Khusus sewangan jalma katilu. Panopohanana kuncoro Sofia. Watekna kuncoro Sabar, Sofia Satya. Kanggo amanatna urang teh lamun gaduh kahoyong kedah diperjuangkeun. Sakitu bae anu diatur. Hapunten deui aya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Indri anu tos nganubikeun ngeunaan sinopsis salah sahijina calpon. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros kedah ngacungkeun parangan teras libatkeun nami. Pangkan sakunden yang sekian, simkuring bade naros naon anu berkesan tina calpon eta. Hatur nuhun kanggo
Tekaraos ieu acara parantos tengse, alhamdulillah ieu acara dikawit dugi ke akhir kelaksanakeun kalayan lancar. Begituna hayu urang sasarengan teu ieu acara pengawasan alhamdulillah sasarengan. Alhamdulillah. Simkuring salaku panubu catur, nedahapunten muka suhun biar aya cariosan lumatak geunah kana-mana. Mung sakitu nu kapiatur, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia sareng pamilon nu simkuring dipika hormat, puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala nu parantos paparing ka urang sadayana nikmat kasehatan sehingga urang tiasa patekung lamun dina ieu kasempatan. Shalawat sareng salam mugi tetep mocor ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, para sahabatna sareng mugi dugi ka urang salaku umatna. Tepangkeun Wastapudin Dia Priyanti, simkuring kapancenan janten panubu catur ngahaturkeun nuhun ka pangjajan sareng pamilon nu tos hadir dina ieu acara ngadiskusikeun ngeunaan carpon. Hayu urang buka ieu acara polosan basmalah sesaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sateuaca dincakana acara salajengna, simkuring bade nepangkeun pangjajan anu bade ngadugikeun ngeunaan sinopsis salah sahiji carpon. Nyaeta jenenganna Neng Siti Sadiah nu asalna ti Karikil, Bogor kaping 7 Februari 2002. Nu asalna mantena mangrupa murid kelas 11 di SMA Genep Belas Garut. Para hadirin, supados urang leuwih ngartos ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun komandan ti pangjejer Neng Siti Sadiah. Hatur nuhun ka panubu catur atos masihan ngartosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di dieu bade ngajelaskeun hasil analisis carpon anu judulna Idul Adha. Noni diajakan saum Idul Adha ku mamahna sabab ganjaranna dosa nu kalangkung bakal diampunkeun ku Gusti Allah. Noni ngarasa untung nurut ka mama sabab pas di sakola rencanana oge sami ngaji. Pas beristirahat di sana rencana Noni ngejak jajan ka Noni, tapi Noni ngingetan ka rencanana nuju saum. Nyawe Noni sareng rencanana teh amang gagarudaan duwikeun ka teu karaos. Satos uih di sakola, Noni uih ka bumi, teras mamahna naros ka Noni. Batal teu sauna. Noni ngawaler, Noni masih kuat dugi ka beduk magrib. Enjingna Noni digugahkeun ku mamahna sabab tabuh 5 kanggo salat Idul Adha, teras Noni langsung gura-giru iba. Saatos salat Idul Adha, Noni sareng keluarga sasalaman sareng ibu-ibu anu ngiringan salat berjamaah Idul Adha. Saatos dugi ka bumi, Noni langsung gentes acuk sareng daheula. Teras rencanana nyamper ngajakan ningali nu muncit sapi, tapi kalah karunya ninggalna. Nyawe Noni sareng rencanana arupi bari lulumpatan. Unsur intrinstikna judul tema jajar Idul Adha, palakuna Noni, mama Noni sareng rencana Noni. Watekna mama Noni bagel, Noni nurut ka mama. Galurna maju, latar tempat di bumi Noni di sekolah, latar waktuna subuh sareng bolang, latar suasana bingah. Amanat tina carpon ieu teh nyaeta jadi urang teh kudu nurut ka kolot. Sakitu anu tiasa simkuring disampaikeun, hapunten biar acara anu kamunang kana-mana. Ayeuna kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Neng Siti Sadiah tos ngadugikeun ngeunaan sinopsis salah sahiji carpon. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Kedah ngajungkeun pandanganna teras nyebabkeun namina. Mangga. Tepangkeun Wastapun Siti Sadari, abi bade naros. Namun nilai moral
Nilai moral dina carpon ieu kahijina urang kudu nurut ka kolot, kadua